Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasta abdi yosa genia kawiti SDN hiji Jati Seeng Kacamatan Ciludug Kabupaten Cirebon. Alhamdulillah wa syukurillah sampurasun. Ibu nuluhung ku ilmu panemu, bapak-bapak nu jembar ku karsa karya katut pangalaman. Oge rerencangan nu kusim kuring di peheman. Puji sinarang syukur alhamdulillah urang sangakeun ka zat ilahi rabbi Allah subhanahu wa ta'ala anu maha suci, anu maha gofur, anu masih kene musik malikeun awak sakujur. Tug dugi kaki wari masih kene masihan jatah umur. Diparengkeun riung mungpulung patepung lawung bari nyuk curug anu pangaweruh. Patepang rarai patarema panangan bari nyiar pangabisa. Bapak sinarang ibu anu kusim kuring dipihormat. Dina kesempatan ieu sim kuring bade medarkeun biantara anu temana ngarumat basa sastra sareng budaya Sunda. Judul nu baris dibiantarakeun nyaeta ngamulai basa Sunda. Atikan basa jeung sastra Sunda sok sanaos mung mangrupi pangajaran nu kalebet kana muatan lokal. Tapi luyu pisan sareng lingkungan sabudeureun urang sadaya, utamina para siswa. Kumargi kitu, para siswa dituntut malar kahudangkeun manah sareng emutanana. Sangkan mikaresep tur mikareueus kana basa Sunda salaku banda urang sadaya. Banda pusaka tatar Sunda nu kudu dimumule sarta dilestarikeun ku para generasina. Mun urang tatar Sunda mi banda rasa kacinta jeung kareueus pikeun ngamumule basa Sunda. Tangtu moal mindeng kacaritakeun salah ngarapkeun kecap atawa kalimah dina komunikasi sapopoena. Urang sadaya terang yen ku ayana kamakaran teknologi internet nu ngarambah nepi ka tepi suwiring. Tetela mau pangaruh nu kalintang hade kana kahirupan basa Sunda. Sanajan teknologi datang nati deungeun tapi lain hartina mareuman basa Sunda. Perkara ieu bisa diimitan dina sawatara jejaring sosial sapertos Facebook. Rea di antarana anu tara asa-asa deui ngongkong teh ku basa Sunda. Tur bisa kabaca ku balarea. Lebah dieu bisa dicindekeun yen naon rupa anu jolna ti deungeun teh teu salawasna goreng. Malah nu ngadi oge kacidareana. Hilang kitu kalintang gumantung kana kumaha cara urang ngamanfaatkeun kana kahadean. Rerencangan nu dipiheman tapi mindeng kabandungan ku urang sadaya. Ti saeutik urang Sunda nu geus luntur rasa kareueus jeung kacintana kana basa Sunda. Coba nu indung bapana pituhi orang Sunda tapi nyarios ka para putrana ku basa Melayu. Malah aya deui boga anggapan yen lamun ngagunakeun basa Sunda teh cenah sieun ngarepkeun anak. Jadi nu puguh salah mah urang Sunda ku anjeunna nu geus teu daek ngagunakeun basa Sunda dina kahirupan sapopoena. Duh kajidahan jakalna upami basa Sunda dugi kata diperhatoskeun deui ku urang. Balik kumaha upami anak incu urang basa Sundana deet pisan deudeuh teuing. Ukituna saderek sadayana sakali deui sim kuring rumajak. Hayu urang ngamumule basa Sunda jeung sastra Sunda. Sabab ngamumule basa Sunda jeung sastra Sunda teh lain tanggung jawab pamarentah wungkul. Lain tanggung jawab sastrawan jeung dayawan Sunda wungkul. Tapi tanggung jawab urang sarerea para rumaja Sunda. Lian ti eta basa Sunda teh sarua jeung kapribadian urang. Panutup catur, mugi-mugi ieu pedaran teh janten panggalih sareng pangeling kangge urang sadaya. Hapunten anu kasuhun, billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.